Bulan teu ngomong. Tah, kudu teh ngomong baik dari ngakin ku sia tah. Lebok Haji. Alhamdulillah ya Allah. Geus lohor deui. Disangka bedug. Aing mejus disangka bedug. Aduh. Alah. Aduh. Naik siapa neuri? Ari sia kumaha? Kami namina teh pan ku aing teh di SMS ya teh. Di janjian pan yang urang teh di SMS keluar tor pajagan sia teh ngacedog di dinya. Kayak disamper ku aing. Nepi kata apa jadwal siapa di dia teh make murang. Mina-mina teuing nae maneh. Mina-mina teuing kok kamar dikunci ku sia aing di luar aing hese rek asup. Tapi mina-mina teuing bieu aing rek disalin sabab akon pancona dikunci ku sia. Aing teh disalin. Mina-mina teuing ari maneh wa ari uwa. Ka aing teh da urang teh ayeuna teh init ka luar negeri teh meureun kudu di baju meureun urang can paspor di jero. Mina-mina teuing ari uwa. Kami namanya teuing wa ari uwa ka aing teh jiga uwa kawatere sia teh. Kurang aja cungur sia teh naon. Geus hampura-hampura. Heuh eta ge dihampura ku aing ya. Untung kebeneran aing aya lingis ku aing dibuka. Pantona. Atuh ruksak. Kon bae bagian sia da bongan. Mina-mina teuing da bongan maneh kunci dari digubung. Mina-mina teuing aing ditangga disangka bangsat ku tetangga buka kunci ku lingis. Keun bae da jiga. Tong kitu sia teh. Pake jeung jiga-jiga ulah kitu. Mina-mina teuing wa ari uwa tong kitu wa. Ulah sekali-kali deui da aing teh nyeri hate wa di luar ngajedog geus lila-lila. Can kahujanan aing mu cicin. Mina-mina teuing ari maneh. Mina-mina teuing mangkaning dirinya aing ditungguan ku ucing bodong. Pikir ku sia wa ari uwa. Da ucing sarua kahujanan mu cicin geueureun aing. Didinya we parebut bala-bala anjing ucing. Da ucing geus bala-bala. Da ucing na gelo. Mina-mina teh. Hampura. Pengker ulah kitu nya urang teh nyeri hate. Lain naon bisi dibasoka ke ku aing. Mina-mina teuing wa ari uwa. Geus. Anjing nyaho geus sekali-kali deui. Da aing teh nyeri hate teh wa. Eta teh kontrakan teh pan aing jeung gedena nu mayar teh. Nu mayar teh. Uwa mah paling listrik unggul. Kami namina teuing ari uwa. Hampura. Eta ge geus dihampura. Ngan omat ieu mah sakali-kali deui da teh lieur. Sia teh mikiran sia. Namina teuing wa ari uwa. Ongkoh rek sapapait sama manis sabagda sacilaka. Sakoko sainum saraneuk saengga tapi ayeuna pas sewang-sewangan nanaonan kikieuan. Naon disebutna teh ongkoh mana teh urang teh teman sejati. Mina-mina teuing wa ari uwa. Geus. Tah ge aing geus. Ongkoh Manomat terus sekali-kali deui.